Jika seseorang sakaratil maut, hadirlah di dinya malaikat. Urang ge bakal sing hadir ketika maut jol malakal maut. Fa iza kana rajulu sholihan, di mana-mana soleh, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng, salat, puasa, zakat, haji, soleh lah kumaha teh cek malakal maut. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah, bil jasadit thayyib, ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa rayhanin wa rabbin radin ghairi ghadban. Cak malaikat, hai ruh keluar anjir, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib. Bari dicekel tak ku malaikat, bari dicabut lalaunan, hai ruh keluar maneh lalaunan. Roh nu bagus, nu seungit, nu aya dina jasad nu seungit keluar anjing, sebab anjeunna sanajan kumaha ge hamidah terpuji. Ulah sieun bungah anjeun biruhin wa raihan wa rabbin rod goiri khotbah. Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu segera keluar. Fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja. Teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun dicabut. Tenang maneh, Rabbin radin ghairi ghadban. Mantak jana senyum, mantak mayit teh senyum lantaran malaikatna ngomong kos kitu. Tenang bae keluar, terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bungah lantaran pangeran ridho ka anjeun. Eta teh terus bae datang ka hatta takhruja keluar dengan senyum kadereuna. Marah mah aya nu dibere pandangan surga, nyana asa isin keluarlah cai mata. Ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kitu tapi dibere bakal itu surga nu pohara. Rasa isin aya ceringnya ku bunga jeung ku isin. Keluarlah roh, jasad mah dicecerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh ku handetolan ku dulur kabeh tetangga kararumpu. Eta mah bangke. Ieu roh dibawa ka mana?